Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng manteng di acara Matuh Dongeng Sunda Mangjaya dina carios Anggara neangan Bapak dina bagian ke-26 mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, harita kiburan dia diantep sakarepna. Ngan pada ngariung gungkul, sanggeus rada lila kulisi kiburan di leusi. Berai beunta tapi meuni ceuleuyeuk. Beda pisan jeung tadi ayeuna mah henteu buringas, Anggara ngadeuketan pok nanya. Mah, naon karaos? Kiburan ieu teu nemalan tapi sidik ngadengieun kana omongan Anggara. Panon ngagiler tuluy kerung leungeun ngaragamang kana beuteung. Tuluy tatuna ditungkup getih rada saat kuniang hudang lalaunan. Umang dampa dibantuan disangkeh punukna. Korejat kiburanil hudang nu opatan reuwas sabab nenyok kiburanil buring has deui. Teu jiga-jiga nu tatu gero ngagorowo. Dak, barudak aing tulungan, cenah berebei getih biji leuwih loba. Kasedekeun ku tanaga ti jero da dipake ngagorowo. Keur kitu awak kiburanil harita teh para mitra. Lalanggeoran, teh. Buang leong meureun jarig jeug ka kenca jarig jeug ka katuhu. Belak bujurna ti teuneut kana lemah. Harita keneh hek nahan napas burial getih tina sela-sela bibir. Ambekan jadi ngerebek bobodas panon semu koneng tapi aneh buring has keneh siga nu embung pae. Aduh, budak murah, saha ngaran sia? Ngaran kuring, Anggara mah. Hade ngaran teh. Hanya ka sia geus bisa ngelehkeun aing. Geus begatkeun cita-cita aing. Aduh eungap nyeri jeung lieur. Kiburan dia nyekal tarang puguh we getih teh amburatel kana tarang. Dadam paleungeun urut nungkup tatu tea katenyo mah matak dinggiapeun. Mun nu lemah jantung mah geus kumaha boa. Anggara jeung nu sejen teu ngomong deui ukur mencrong ka kiburan dia. Keur perang ngalawan rasa nyeri geus kitu buring has deui. Pok ngomong tetep bentes cara tadi. Aing ngaku eleh. Aing taluk sia memang unggul budak murah. Tapi aing penasaran. Di mana sia menang kujang rompang ha? Warisan ti Punaki. Saha? Padila. Hah? Ki Padila. Oh, Padila, ampun Padila. Lengak kiburanil ngalengak. Kurial getih tina sungut beuki loba amakan beuki ngerebek. Anggara jeung batur-baturna para mitra teu bisa nulungan. Ukur nenyokeun ari kujang geus manjing sarang kadeui dikekeuweuk ku Anggara getihna can dibersihan. Keur kitu korejat kiburanil hudang deui ongkoh marek lumpat ka guha. Tapi karek salengkah geus ngagebru deui. Nangkuban tarangna ngabentur kana batu aneh mah teu matak bocok. Sakumaha umumna jalma biasa jadi jelas geus weduk hapunten. Ayeuna mah bocok para mitra geus teu weduk deui. Geus kitu sasegor bari kakejat suku jeung leungeun hareuras. Belak nang karak blug nang kuban panon burial buncelik ambekan ngahega. Tungtung nang hulapes pok ngomong deui ayeuna mah pegat-pegat. Anggara, pantes hamun kitu mah ayeuna aing taluk pisan ka maneh. Satuluyna bisi anak buah aing. Aya nu panasaran acungkeun ieu. Pasti kabeh taluk ka maneh. Bari ngomong kiburanil ngarampak kongkorongna tuluy dilaan bangun anu hararese. Song dibikeun ka Anggara leungeunna ngeleper. Nuhun mah ieu naon ngaranna? Kongkorong lamang. Sasiki tina eta kongkorong mangrupa sabagian tina babalad kami. Mun eta kongkorong aya 50 siki hartina balad kami 50 siki. Jagona nu masing-masing boga anak buah leuwih ti salaweja mah.
ngan geus loba nu musnah si Buldani modar, si Wirja modar, si Bewok koyor, sejen hancur, si Juru Simpen alias si Wigana biluka musuh, kurang ajar, hianat. Wigana mah bapak kuring mah alias putra Kipadila. Hah? Papaingan kurang ajar. Tapi aing muji, aing ngaku eleh. Aduh ampun nyeri panas. Aduh tamat riwayat aing. Lengerak ceklek Kiburani ngalepas ke nyawa. Dipudut kuno kagungan di canak kuno maha kawasa mulih kajati mulang ke asal maut di harapan ku anggara sapara kanca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meh barang maca doa bari mencerong kana layon Kiburani. Nubun celik jeung calawak siganu aral nampa ajal. Sasat paeh kapaksa eleh jajaten. Angara ngadeketan beungeut Kiburani diusap lalaunan reup panonna peuleuh. Sumutna balem leungeun dibebener sina numpang kana dada geus kitu maret ka bapana pok nanya, "Pak, kumaha geus kieu, Pak?" Nya kudu dikubur jang sababah digoreng ieu mah manusa. Lain sato hewan, ayeuna mah urang digawe we, sakabeh layon kudu dikubur. Mangga tuh ari kitu mah urang sasarengan we. Geus kitu mah teu laloba omong deui prak digarawe nalika kaluar keur nguburkeun mayit nu pabalatak aya welasna. Lumayan rada capek digawe keur matas tarung katurung-turung poe eta teh pinuh ku acara. Ti isuk san ngan tarung jeung tarung wae nepi ka lungse. Tapi ari kalah ku dikeureuh mah akhirna mah pagawean teh beres. Barang geus rengse pagawean reup sareupna. Tongeret reang di sarada manuk recet patemalan jeung baturna. Rametuk jeung reungit napuk sasatuan leuweung nu biasa disada peuting meuni rame mata keung jeung geung. Sanggeus rengse pagawean teu laloba catur deui beral opatan laleumpang. Ninggalkeun patempatan Kiburani nu geus burak-bari. Nu indit dijajabkeun ku angin leutik nu miang dikenangan ku cari cangkas. Dipiring ku sora cih-cire digupayan dang daunan nu pating arulang. Sajeroning leumpang Kibaraja gawena mikir, nah mending tuluy milu kalemur atawa mending misahkeun maneh. Ari sabab manehna mah geus teu hayang ngahiji jeung balarea. Hayang irup ayem tentrem jauh tina rupa-rupa masalah nu aya hubungan jeung jalma loba. Akhirna Kibaraja nyokot putusan yen rek misahkeun diri. Moal milu kapilemuran atuh barang tepi kanu negla. Kacaangan ku cahaya bentang pok Kibaraja ngomong. Yang angara mang aya bijari daun menda wagdu sakedeung keur ngendalkeunana. Galayan hayang bari eureun ngarasa se. Kitu para mitra bari reg eureun atuh sarerea ge ngaranna. Malik ka Kibaraja. Aya naon paman? Anggara kaget saeutik teu ngarti kana tujuan Kibaraja. Nya Baraja na bet menta eureun di dieu engke we di lembur. Juru Simpen bangun teu panujueun utamana mah hayang buru-buru tepi ka lembur. Nya neneang ge masni geus ngamaklum. Kumaha kaayaan muring kiwari? Boh rupa, boh lambah, loba bedana jeung jalma loba. Aduh sajaba jeung ditu muring geus geunah hirup sorangan di lelembut dana abrul-abrulan jeung batur. Mana komo ayeuna maju ka kolot. Rek neangan doang deui mangge kudu asup ka pilemuran. Nah bulan dalan gitu bieu teh sajeroning leumpang mikiran nasib. Hari putusanana idin teu idin kuring rek misahkeun maneh. Moal milu ka lembur rek neangan tempat nu karena bari ngadaguan datangna mangsana ajal. Nunggu-nunggu bubut umur nganti-nganti nepi ka pati. Johag nama rek nyingkurkeun awak meyakeun sesa umur nu aya keneh. Kitu ceuk Kibaraja. Can parat nyaritana anggara kaburu nempas. Rek di mana matuna atuh da? Na teu leuwih hade mun milu ka lembur kuring sabab kuring butuh pisan ku paman. Dang tu, bu mang rek dimenyakeun. Di mana rek mantu?
ngan wayana mang moal minuka lemur alasanana tadi mesti menjagung yang itu ngan amun ujang butuhku tenaga mang gampang tinggal datang we kan tempat mang ada wak geloan di kajauhan sarana makbari mek meureum jengek di buruan jeung ka amuk ku mang pasti datang dan jauh ge hidup dan namanya jadi kekeh moal minuka lemur neng kan mang moal bunang di alangan ampura dan teu hayang melak nu motor ngan mang hoream hirup di lemur nu loba badur bening hirup sorangan cicing di leuweung rek neangan tempat nu singur bari mikiran mika aleupeun akhirnya mang aya pamendang ka ujang andawa kan saha we nu sakira boga ilmu si mang tulungan hayang jeleh bae dulu kumaha kebeg sarereang ngarenjan paramita pamenta ki baraja kacida aneh nada puguh langka aya manusia boga pamadegan kitu angara teu buru-buru ngajawab kalah ngareret ka bapa baraya kami ngarti kana kahayang maneh pasti maneh teh ngarasa bingung sabab maneh ngaji kajayaan ngaji kabatinan anu kuat sarta bisa ngahalangan malaikat nu tugasna nyabut nyawa mun maneh hayang terepaeh kudu bisa miceun ajian kajayaan teh mun geus leungit pasti bakal tepi kana titis tulis ningang kana mangsana ajal sabab manusia tara aya nu bisa hirup salalawasna di dunya mah kena kupati kitu cek Yurusim nguling arti memang gunung itu dami nguling tak bisa mingguin eda ajian gunung guru manggani gunung nguling daya di kieu mane dok bohong jeung buru di benda cara mingcuna Yurusim peningahuleng manehna ge teu nyaho ting kumaha carana iwati guruna nu bisa miceunan ilmu kibaraja rek ka anakna pok nyarita angara watir mun manusia teu bisa paeh lain matak senang tapi bakal lila ngalaman sangsara cing tulungan kudu kumaha carana nu dimaksud ku bapa teh kumaha carana miceun ajian kajayaan nu diagem ku kibaraja anggaran ngahuleng tarangna kerung manehna mikir ari sabab sacara pasti manehna ge teu nyaho ngan kungsi ngadenge ti aki sura yen cara pikeun miceunan ilmu teh nu teu pararuguh cenah aya carana